Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu dicara carios si Doclo Cupu Sakti Guryang 7. I dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kandongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sinarangan batin dilancarekeun sagala rupinanya. Tong hilap dirojong ditaroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados senyang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si Doclo. Sok kaparayun sadayana. Peuting eta kayaan teh bener-bener gujrud. Beja lian ti beja ngeunaan aya lini anu kacida gedena atawa aya lindu atawa gempa. Loba imah-imah anu raruksak. Beja ngeunaan jurig buntet mani ibur ear ka mana-mana. Teteh lah cenah eta jurig buntet anu sadala ieu sok nembongan. Ngaririwaan ka urang dayeuh teh aya lian ti jalma jahat nyaeta garong teh ya. Kocapkeun deui Raden Santanu jeung Ki Mudra anu kebat lumpat teh ngadon ngajugjuk ka imahna Raden Santanu. Duana acan bisa salare peuting eta teh keur ngalobrol we. Ari anu jadi bahan obrolan teh tajalian ti kajadian anu geus karandapan. Malahan Manyimas Gayatri oge bojona Raden Santanu milu kana eta obrolan teh. Katempo banget ku panasaran. Tah kitu Nyimas, bangsat atawa garong teh anu sadala ieu ditetengan ku akang teh geus kapanggih ngan hanjakal. Eta bangsat teh gagah sakti mandraguna. Terus terang, akang nepikeun ka kateter ale jajaten, nepi ka kabaksa akang teh kudu lumpat. Nasa atuh saleresna eta jalma jahat teh Kang? Nya teras ti mana? Akang ge teu meunang keterangan. Basa ditanya ku akang teh teu ngabejakeun saha-sahana oge ti mana-manana. Nu jelas ku akang jadi kanyawan tetela garong anu sadaya maceuh teh sakaligus nosok ibur kabejakeun jurig buntet. Tak kitu Nyimas. Janten garong sareng jurig buntet teh eta tak keneh. Nya teu lepat Nyimas. Kayaan eta garong teh memang aneh mahiwal. Awakna penek busekal meni buleud. Ari babakean jeung bebengetan ruwag-ruwig jika jurig. Kawasna bae make topeng. Aneh atunya kaayana teh. Ih, leres Nyimas. Tuhang raka teh parantos ngabongkar rusiah jurig buntet. Sareng garong da puguh kitu pisan kaayana teh. Namung hanjakal jisim abdi sapadakan jage hanteu mampu bikeun nyangkalakna. Nilik tina kasaktianna mah sakitu hebatna sakitu saktina. Dugi Kakang Santanu oge kawon mah kitu. Eta jalmi jahat teh muhit ilmu iblis. Dugi ka pangawakan oge kapan sakitu mahiwalana. Duh ka Nyimas mamang tacan tiasa nangtoskeun balabah dinyana mah. Namung tiasa janten. Nya pangna sakitu saktina oge bisa jadi eta jalma jahat teh muhit ilmu iblis. Ku kituna kudu sagancangna ditumbas. Kukituna kula kudu sagancangna laporan ka lanceuk kaula nyata Kakang Antasena. Pihak karaton kedah saenggana uninga. Buah pilih eta jalma jahat teh janten ancaman anu langkung bahaya. Sakomo tindakan teh beuki maceuh jiga anu ngahajakeun nyieun kaributan di Buser Daya. Bisi eta jalma teh boga maksud jeung tujuan anu leuwih gede. Leres Raden. Saena mah Raden kedah saenggana nepangan Gusti Senopati. Kajantenan nu parantos karandapan pon kitu di eta jalma jahat teh kedah saenggana kengeng perhatian ti pihak karaton.
Terus terang jisim abdi anu gaduh tanggung jawab ngajaga keamanan di Buzer Daya. Parantos sangga Raden. Bener Mamang. Isukan kaula bakal nepangan Kakang Antasena. Gitu obrolan di mana Raden Santanu teh. Ari eta Raden Santanu teh nyaeta adina salah seorang senopati. Raden Santanu menangkeun Nyimas Gayatri anu masih kene aya katalian kulawarga karaton atawa kalangan bangsawan kerajaan. Mitra kaum dangu singkatna carita. Isukna bener we Raden Santanu teh geus luntang ngajugjuk ka Pakuwon. Arek nepungan nu jadi lanceukna nyaeta Senopati Antasena. Teu kacaturkeun di jalana kira-kira wanci pecat sawed. Raden Santanu teh geus tepi we ka gerbang pamukiman para pajabat angkatan perang atawa gerbang Pakuwon. Reg atuh ngarandeg katampo kulang-kulang teh mani manggut kata Raden Santanu. Bari tekung si dilapok atuh tumanya ka Raden Santanu. Raden gening. Nah aya kepikir naon? Ngahaja suping ka dieu teh. Kaula ngahaja datang ka dieu. Arek nepangan Kakang Antasena. Nah aya teu angkat-angkatan. Aya Raden kaleresan teu acan ka mana-mana. Mangga kalebet Raden. Kituna teh bari muka panto gerbang. Sup atuh Raden Santanu teh asup. Bari nganuhunkeun ka eta gulang-gulang anu ngajaga panto gerbang. Santanu gura-giru we asup kebat lempang gagancangan. Muru ka hiji imah. Tepi ka pakarangan eta imah kasampak. Senopati Antasena teh keur mayunan kurung hayam ningalian hayam we anu keur dipoyankeun. Basa mireungeuh aya nu datang. Nu tetela geuning adina nyaeta Raden Antasena. Puguh we atuh eta Senopati Antasena teh mani kaget. Tara-tara cenah aya naon. Adina bet datang haja nepungan sagarupa. Maneh geuning Canu. Ngajaya teh datang ka dieu aya naon? Muhun Kang. Abdi teh ngahaja we ka dieu sejan nepangan Akang. Kumaha Akang Damang? Cager euy, kumaha? Maneh jeung si Jayatri sarua? Sae Kang. Puguh ge ngahaja nepangan Akang teh aya perkara penting anu kedah didugikeun ka Akang. Aya perkara naon Tanu? Pok kancang geberabejakeun kaing. Ulah arek disumbut-sumbut, ulah arek dihalang-halang, ulah arek diding-ding kelir sindang jeung siloka. Kancang bejakeun. Mohon mangga Kang, mangga. Janten kieu Kang. Parabat bae atuh ku Santanu teh dicaritakeun ngeunaan kajadian-kajadian nu geus karandahapan. Dimimiti kagarongan leungitna kongkorong warisan teh ya. Tuk-tuki kakang nyahoankeun ngeunaan garong nanu sadaya ibur sekaligus nusok ngajung jurikan para prajurit. Ku Raden Santanu oge dibejakeun eta jalma jahat teh cenah ngabahayakeun pisan kulantaran kasaktiana pohala luar biasana. Malahan mah dirina sorangan rumasa cenah katetereleh jajaten hanteu mampu pikeun nyangkala eta garongna. Raden Santanu hariwang inggis cenah eta jalma jahat teh boga maksud anu tangtu nu ngaganggu kakadaulatan kerajaan Tarumanagara. Puguh we atuh Senopati Antasena teh mani kaget jeung gede kapanasaran. Nah saha atuh cenah eta jalma jahat teh? Tah kitu Kang. Mung hanjakal eta jalmi jahat teh teu acan kanyahoan saha-sahana di mana-manana. Namung jisim abdi teh hariwang inggis eta jalma jahat teh gaduh rarancang anu leuwih badagang nu ngancam kana kadaulatan kerajaan. Jadi kongkorong teh geus dikiarong gue eta si kurang ajarnya. Tapi nah kumanehan teu dicangkalak teu ditewak. Sadaya-daya Kang. Jisim abdi rumaos kateter alih jajaten ku eta jalma jahat. Eta jalma jahat teh sakti mandraguna. Sok sanajan kaya nama penek busekal buleud pokona mah teu nyirikeun lamun boga kasaktian nu hebat, teu boga tanagaan luar biasa.
Tapi teteh lah, tanagana pohara luar biasa. Kasaktianana lain bantrak-bantrakeun. Tak itu Kang. Senopati Antasena sakadapan mah maningah ulang. Asa teu percaya cenah lamun adina teh beut bisa kateter eleh jajaten ku eta jalma jahat. Sok padahal kapanan tingkat pangabisa tingkat kasaktian adina teh lain lalaworakeun. Kaasup anu nyangking ilmu pinunjul. Boga ajian gelap ampar anu hebat. Nyangking ajian luluh tulang anu ampuh. Tapi naha cenah hanteu mampu pikeun meruhkeun eta jalma jahat. Jadi maneh teh eleh. Hebat ta jalma jahat teh. Ajian gelap ampar jeung ajian luluh tulang anu kacangking ku maneh Santanu bisa diungkulan. Sok padahal aing boga kayakinan ilmu diturunkeun ku aing ka maneh teh leuwih ti cukup Santanu. Bakal susah bikin pitandingeunana. Tapi kari-kari ayeuna maneh bebeja geus eleh cecaden. Asa teu percaya aing mah. Aing jadi penasaran. Jeung deui bener aing ge hariwang. Inggis eta jalma jahat teh jadi ancaman pikeun kadaulatan kerajaan. Bisi satukangeuna teh boga rancangan leuwih gede pikeun ngancurkeun kerajaan Darmanagara. Aing salaku Senopati moarek cicingan eta jalma jahat kudu sakancang dicangkala. Soko munggeus kumawani mau kongkorong warisan ti Kangjeng Ibu. Sarua jeung nang tang kaing. Pokona mah eta jalma jahat kudu sakancang dicangkalak. Muhun Kang. Abdi gaduh kayakinan. Akang tangtos tiasa ngungkulan eta jalma jahat. Iwal akang pitandingeunana. Abdi miharep kongkorong saenggana kapimilik deui. Tiasa karebut deui Kang. Pokona ngaing can sudirasaning ati. Lamun acan bisa nyangkalak eta jalma jahat, pasti kongkorong ku ngaing bakal diciogot. Tanu kancang bejakeun di mana cicingna eta jalma jahat teh ku aing bakal dicorak, bakal didatangan. Ari dumuk matuh nama duka di mana Kang? Kapan teu nguningakeun di mana-manana? Ngan bae eta jalma jahat teh. Kapan sok ngaganggu, sok ngagarong, malihan mah ngaririwaan ka para prajurit. Rupina saupami akang hoyong tepang di sareng eta jalma jahat teh, kedah ngantosan. Kukituna saya nama akang ngiring we. Cicing di ditu sareng abdi Kang. Getanu. Aing bakal cicing di mah maneh. Aing ayeuna keneh bakal bebeja. Bakal wabartos ka Kangjeng Pati. Naon rupa anu bieu ku maneh direjakeun. Muhun sae Kang. Mangga ku abdi diantosan di dieu. Senopati Antasena teh geus henteu loba lila laju we atuh kuda giru nepungan Kangjeng Pati ngabejakeun sakumaha keterangan atawa laporan ti Raden Santanu. Puguh we atuh Kangjeng Pati oge maneh kaget basa nguping lamun eta Senopati teh arek turun langsung cenah pikeun nyangkalakna. Da eta kabejakeun jalma jahat teh sakti mandraguna. Adina sorangan nyata Raden Santanu henteu mampu pikeun nyangkalakna. Kangjeng Patih laju we marentahkeun Senopati Antasena nya sauk cenah eta jalma jahat teh kudu sagancana kacangkalak kudu beunang. Lamun perlu taluntik bisi-bisi eta jalma jahat teh aya komplotanana. Bisa jadi boga maksud jahat rek ngabaruntak atau barontak ka pamarentah kerajaan. Sabada pamitan bebeja ka Kangjeng Patih mah Senopati Antasena teh laju atuh kira-kira mulang teka caturkeun di jalan kiwari teh geus balik deui ka imahna. Aing geus meunang idin.
Aing geus laporan ka Kangjeng Pati. Hayo cenah. Ayeuna keneh urang indi tem. Nya saya atuh ari kitu mah Kang. Hayu Kang. Katempo duana teh geus luntan naringgalkeun pakuwon. Geus kaluar ti gerbang pakuwon, kebat lumambah rek ngajugjug ka imahna Raden Santanu. Cak urang tuda ngeunaan Raden Santanu jeung Senopati Antasena. Ayeuna mah urang caturekeun deui si Doclo. Si Doclo anu geus kanyahoan kiwari marusiahna. Jurig buntet jujurigan teh kiwari manggeus katohyan. Atuh kiwari teh keur ngobrol jeung si Rabet Sabaraka Hanza. Mang, ayeuna mah Doclo teh moal bisa nyingsinan di para prajurit, moal bisa ngajung jurigan. Kanyahoan gara-gara ieu kongkorong ieu. Alah hanjakal atuh Jang. Panyamaran ujang jadi kanyahoan. Hahaha. Kapan cek tihla oge. Kongkorong eta teh Jang Mamang we. Lantaran cocok dari Mamang Jang. Lamun ti heula dibikeun ka Mamang meureun. Panyamuran ujang teh jadi jurig moal kabongkar rusiahna. Enya Mang, mun nyaho kitu mah basa teh geus we kongkorong teh bikeun ka Mamang. Tapi keun bae lah. Teu bisa nyingsieunan ngajung jurigan para prajurit oge. Tapi tetep kapan Doclo mah bakal ngagarong, bakal ngaganggu keamanan di puseur dayeuh. Keun sina budal lah. Saha wae anu bakal nyangkala ka Doclo pasti bakal dising hareupan ku Doclo. Sok sanajan Doclo kudu adu hareupan jeung para prajurit, para senopati, malahan mah rajana sorangan ku Doclo bakal dising hareupan moal sieuneun Mang. Terus terang Mamang kudu muji kana kawani ujang. Tapi kudu dipikir 2 kali Jang. Ari kudu nyang hareupan sarak nagara mah sakarajaan mah. Nya kederi sikona. Najan ujang sakti mandraguna. Kangaranan yang hareupan kekuatan kerajaan. Bisi-bisi ujang teka sangkala katewak. Uang kaning papanan. Nya eta urang kerajaan teh loba anu sakti mandraguna Jang. Kumaha lamun ujang pada ngakalakeun, pada ngepung. Kumaha bae carana. Kapan cilaka. Emang bakal kalengitan ujang. Kukituna ari cek Mamang mah hadena mah. Ujang kudu leuwih hati-hati, leuwih waspada. Ulah nepikeun ka adu hareupan jeung urang kerajaan. Ngagarong mah ngagarong Jang. Ngan kudu susulumputan we ulah nepikeun ka nembongkeun diri tak kitu. Kapanan Doclo init ka puseur dayeuh teh Mang lain ukur ngagarong wungkul. Kapan arek narik perhatian para prajurit, arek ngawarah prajurit kerajaan. Keur naon atuh lamun teu ngatarakeun maneh mah ukur babadog rampog wungkul. Tuk kituna najan ayeuna Doclo geus teu bisa ngajung jurigan, teu bisa nyingsieunan para prajurit, tetep eta para prajurit teh ku Doclo bakal dising hareupan, bakal diwarah. Terus terang we ayeuna mah Doclo teh bakal nembongkeun diri. Jang kela. Ulah Jang ulah. Ujang ulah nepikeun ka nembongkeun diri atawa nembongkeun beungeut ujang. Cilaka Jang. Kumaha lamun engke pihak kerajaan teh naluntik. Lamun ujang nembongkeun diri ngatarakeun maneh apaleun beungeut. Pasti awal akhir mah bakal kapanggih. Bakal beunang ya urang caricing di dieu. Malahan Mamang oge Mamang bakal kabawa cilaka. Walah Mamang mamung ari kudu nepikeun ka di hukum gantung mah Jang. Nah ari Mamang kawas lain satria wae, lain kawas jago bae, kudu susulumputan teu nembongkeun beungeut. Doclo mah rek
Nemongkeun banget we sina kanyahoan. Keun sina apalieun tah ieu ye. Bebeungetan doclo teh. Kieu bebengokna. Ih, ulah jang, ulah. Ulah kade omat. Ulah nepikeun kanemongkeun beungeut. Kapan ceuk emang oge kumaha lamun eta urang karajaan teh daluntik. Lamun nyahoeun kada beungeut ujang mambabari. Kumaha lamun da kapanan. Heueuh eta urang karajaan teh loba intelna. Loba telik sandina, kumaha lamun ke kapanggih. Alah, mamang aya bahan kababawa. Kumaha ieu teh mang? Jadi doclo teh kudu tetep make topeng. Enya, ujang kudu tetep make topeng. Ulah nemongkeun beungeut. Tapi keur nahaon mang make topeng oge. Kapan geus teu sarieunun geus apaleun lain jurig. Jeung sudi we mah risih keneh make topeng jurig mah. Geus kanyahoan kapan? Ih, keun tenang. Kumaha engke bakal dipangnyieunkeun deui topeng. Hayang topeng naon? Ujang karimesan ka mamang. Nu penting mah ujang ulah nemongkeun beungeut. Tah lamun kitu mah heug bae mang lah rek make topeng deui. Ngan ulah topeng jurig we jeung topeng monyet. Hayang anu alus ulah pikasieunun. Sok ku mamang pangjieunkeun ngan bae kira-kirana topeng kumaha nya mang? Alah, kumaha yeuh? Jadi ujang teh geus embung make topeng anu rupana pikasieunun. Hayang topeng anu pikasieun atawa resepeun. Geus we pangjieunkeun topeng anu rupana teh pikasieun mang. Ngarah jelema anu ningali ka doclo teh hanteu sarieunun tapi raresepeun pikasieun. Tapi najan berurupaanna pikasieun, doclo bakal jadi pikasieun pikeun maranehanna mah nyata para prajurit. Enya bener kitu mang lah. Topeng anu rupana teh pikasieun, boh anu keur ngelel, boh anu keur ngajebengan, atawa anu keur meroweng. Enya keun pokona mah. Ku mamang bakal dipangnyieunkeun jang. Ulah salempang gampang keun mamang mah. Teu pirakeun nyieun topeng. Ayeuna keneh mamang arek neangan bahana. Pokona mah sapoe oge jadi jang. Kitu cenah. Eta si Rabe teh hanteu mikeun lamun nepikeun ka si doclo nemongkeun rupana. Inggis atuh gampang kanyahoan ku urang karajaan. Lamun seuk nepikeun ka kanyahoan ku urang karajaan tinang tu bakal ngabahayakeun kasalamatan. Lain ukur si doclo tapi manehana oge jeung baturna bakal gancang kacangkalak. Ku kituna leuwih hade ge cenah nyieun topeng di we nu penting mah beungeut si doclo teh katutupan. Atuh gura-giri we eta si Rabe teh poe eta mah nyieun topeng. Topeng nu dijieun dek kiwari mah rupana pikasieun. Barang geus jadi laju diasongkeun ka si doclo. Si doclo teh atuh mani rasapeun. Alah, alus mang. Ieu mani pikasieun kieu rupana teh. Alah, bener ya. Alus cocok dipake ku doclo mang. Lamun kieu carana mah pasti ke doclo lamun adu hareupan jeung para prajurit teh bakal loba anu pating calengir. Tapi geus pating calengir engke bakar laleweh lantaran ku doclo bakal diwarah. Nya jangan nya. Kapan ku mamang ge ngahaja ye. Ieu topeng teh pikasieun pisan jang. Tapi raha kira-kirana ye. Ujang arek indit di ngagarong ka pemukiman di pusat dayeuh teh. Engke beuting ge pasti doclo bakal indit deui mang. Penasaran ye hayang make ieu topeng. Ngan bae mah waka ayeuna kulantaran ayeuna mah waktuna beak mang. Heuleuh, mitra waktosna geuning cenah parantos teu nya kapan. Cak urang tuna heula jajar carita si doclo dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang ulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.